Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sadayana. Selamat pagi anak-anakku semua. Kumaha kabarna daramang? Alhamdulillah daramang. Mugi-mugi aranjeun sadayana dipaparin kasehatan jasmani sinareng rohani ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini adalah hari pertama kita belajar bahasa Sunda. Silakan kalian persiapkan alat tulisnya dan juga silakan kalian simak video pembelajaran ini sampai selesai. Terima kasih. Oke, baik. Sancan mulai materina, tinggalikan heula tujuan pembelajaran ke ieu. Eta anu kahiji maca bacaan ngeunaan kahirupan di bulan puasa. Anu kadua ngaregepkeun sajak kalayan gedas. Anu katilu ngajawab pananya ngeunaan esi sajak. Anu kaopat neangan jeung macakeun sajak. Oke, kita lanjut. Di dieu aya contoh bacaan nu judulna bulan puasa. Rek dangukeun ku aranjeun sadayana kumaha cara baca teks bahasa Sunda. Bulan puasa. Di pilemburan bulan puasa teh bulan nu pangrame-ramena. Ari sore sanggeus baruka kolot-kolot daratang ka masjid taraweh. Barudak oge rea nu daratang atawa marilu jeung bapana. Gopar mah meh unggal peuting ka masjidna. Tapi manehna mah lain rek milu salat, rek ulin bae jeung barudak nu sejenna. Rajin oge manehna nuturan salat kawas kolot. Ngan kucuas keciwis jeung jungkal-jungkil henteu mi bae. Ari lebah salimna mah pangtarikna, ngajeritna bari ditompokeun kana ceuli batur. Lamun geus bubaran taraweh, breng deui barudak arulin di buruan masjid. Ari datang ka imahna sabanda taraweh, gopar buru-buru sare lantaran sieun kaberangan saur. Unggal janari gopar tangi pisan, malah sakapeung mah indungna oge sok dihudangkeun ku manehna. Cina buru-buru masak keur saur. Sanggeus saur mah gope duk deui sare. Isukan ari hudang sok kora-kore deui mukaan lomari makan. Cenah saur kadua kalina. Wanci beduk dek deui dahar. Pokna teh saur tengah poe ari sore. Waktu kolotna baruka puasa, gopar nu pangheulana nyang hareupan dahareun. Bukana pangpoyona da saurna pangmindengna. Sabada salat maghrib, Bapak gopar ka masjid. Si gopar mah salawasna tara tinggaleun milu. Petana di masjid nyacara nu ka tukang-tukang bae. Gopar tamat sabulan puasana. 30 poe nepi ka lebaran. Da kudu dimaklum lantaran gopar mah budak keneh teu wajib kudu puasa. Dari teks tersebut, coba ada yang paham tidak apa sih arti dari teks bacaan tersebut? Nah, ini ada kamus alit. Gunanya untuk mengetahui arti dari kosakata teks tersebut. Ya, misal di sini ada kecap. Kecap itu kata ya. Kecap pilembureun itu artinya perkampungan.
Ada kan tadi kata film buren. Dilihat di teks yang tadi ada kata film buren. Tah itu artinya perkampungan. Yang kedua ada kecap rea. Rea itu artinya banyak. Selanjutnya ada rajen. Rajen itu kadang-kadang. Selanjutnya lagi ada buruan. Nah, buruan itu artinya halaman. Ya, dilihat di sini nanti sama kalian. Oke, selanjutnya, nah ini ada terjemahan dari teks tersebut ya, dari teks bulan puasa. Silakan nanti kalian baca sendiri biar paham apa sih isi dari teks bulan puasa tersebut. Nah, baik, selanjutnya kita akan ke panusi basanya, nyari di halaman 4, yaitu ngaregepkeun sajak. Di dia aya contoh sajak wujuduna di kebon binatang. Pek dangukeun ku aranjeun kumaha cara baca sajak di kebon binatang. Di kebon binatang, kungsi abdi ka kebon binatang, loba sato ciptaan Allah. Ninggal anu ieu beda rupa, ninggal anu itu lain rupa. Sasatoan anu dicipta ku Gusti jadi tanda kakawasaanana. Gusti nuhun teuing ieu di dunia, tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba manfaat pikeun manusia. Muga diri oge bisa syukuran maparin ku doa jeung kaimanan. Ya. Nah, jadi cara membaca sajak itu sama seperti membaca puisi. Oke, selanjutnya, nah di sini ada ngajawab pananya, ya. Dilihat di halaman 3. Nah, itu silakan kita jawab bareng-bareng. Ya, kalian nyari jawabannya di teks bulan puasa. Diisinya langsung di buku paket ya. Nomor 1, bulan naon anu pangrame-ramenan di palemburan teh? Ayo, ada yang tahu tidak bulan apa yang paling rame di perkampungan? Ya, yaitu bulan puasa. Nomor 2, saha anu unggal peting ka masjid tapi ngan ukur ulin wungkul teh? Ada yang tahu siapa yang setiap malam pergi ke masjid tapi hanya bermain saja? Yang tahu isinya apa? Ya, isinya gopar. Nomor 3, naon anu dipigawe barudak lamun beres bubaran taraweh? Apa yang dikerjakan anak-anak jika sudah selesai taraweh? Ya, oke, jawabannya arulin. Nomor 4. Nomor 4. Unggal naon gopar hudang tangian pisan? Ya, unggal janari. Nomor 5, naon anu dipigawe gopar sanggeus beres sahur jeung waktu buka puasa? Ya, ada yang tahu?
Ya, oke, jawabannya nyata sanggeus saur gopar sare deui. Ari sanggeus buka puasa gopar pangheulana nyang harepan dahareun. Oke, silakan itu kalian tulis langsung di buku paketnya masing-masing ya. Oke, bagaimana pembelajaran tadi? Apakah dapat dimengerti? Semoga semuanya dapat dipahami ya. Kita sama-sama belajar bahasa Sunda sedikit-sedikit, oke? Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dibuka pintu maafnya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.